Eta petunjuk ti Allah hakikatna mah Kang. Anu teu hayangan mah usul, mal dipanggihkeun jeung guru anu nerangkeun usul Kang. Mising panggih ge teu hayangan dengan guru. Matak aya nu nyebut jero teuing eta mah. Teu hayangan eta teh Kang guru. Ari batur mah rumah sadeet batur jero, hayang teuleum ka jero bener. Ieu mah kana jero aing mah teu sanggup cenah. Putus asa adalah dosa Kang. Nyebut teu sanggup padahal can diajaran bener. Ajaran heula. Menyabatur nu teu bisa maca kitab bisa wusul wa katsirum min auliya'il akabiri kanu ummiyina. Loba nu teu bisa maca kitab jara di waliullah batur. Tapi loba nu maraca kitab kalah neangan santri lain neangan Allah. Kalau kayang nguruk nyeun pasantren mikiran nyeun pondok ari mikiran usul kalau henteu. Diajakan ngaji jero teuing. Keder eta teh kan sebenarnya mah hirup teh. Keder. Urang ge apal keder sote pada guru boga guru mursidan. Bade teh mah teu apal urang ge keder eta. Asa di dinya teh asa geus bener. Ngaji nyeun pasantren rarasaan teh geus bener di dinya teh.